Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuh Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 42 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan arehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuh Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 42 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzlan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Cag kayaan bajing Sudraji anu keur aya di alam tirtayana, anu keur neangan bongbolongan ka Begawan Sekarjati urang tinggalkeun heula. Ayeuna urang tenjo deui kayaan Dewi Cempaka di mana kiwari dirina ayeuna masih keneh aya di Leuweung Harendong di tempat patilasan Prabu Siliwangi. Samalah kayaan Dewi Cempaka kiwari keur sakarat satu tas eleh jajaten teu kuateun ngalawan runtag bumi lapisan katilu teunggelan roh hanggar papat anu dilancarkeun ku sangga alamna Denjaka. Tatu di jero anu kaalaman ku Dewi Cempaka kaliwat parah. Kemungkinan gede moal bisa salamet jiwana, mun hayang salamet iwal nunggu datang keajaiban, atawa paling henteu Denjaka sorangan anu ngubuaranana pasti bakal sabihara-sabihari deui. Tong boro Dewi Cempaka dalah sinini timbang beunang ku hebosana wungkul nepi ka ngalanggerek kapiuhan. Kulisik katempo sinini Suketi ngulisik pas sadar na sikapna jadi aneh jika jalma owah hulang-hulang mencerong kosong tuluy noroweco bencelang-benclung tepuguh kadenge jeung tepuguh kahartina. Kayaan sinini Suketi anu kahebos ku teunggelan
runtag bumi lapisan katilu tenggelan roh hanggar papat ngalantarankeun akal warasna ilang sinini kiwari satengah owah. Jiwa jeung kasadaran sinini kagoncang nalika kahebos ku serangan perana sangga alam. Torok tok ole-olean nu montok beuki kurupuk. Duh, kamana kakanda? Kakang Prabu teh kamana? Meniles pleng teu nembongan-nembongan. Buah kakanda Prabu teh keur nganjang kanu ngora kitu. Cek sinini Suketi Noroweco ngomong serangan bencang-bencelung. Ieu mangrupakeun bahayana tina balukar tenggelan roh hanggar papat. Seranganana bisa ngarah kana setiap jiwa di sabudereunana. Karek ku hebosanana sinini nepi ka kieu. Kamu Dewi Cempaka anu langsung kena pisan meh sakarat. Tapi di antara sadar teu sadar masih kasebut alam pangimpian. Dewi Cempaka harita dina alam pangimpianana diuk nangunyar lambar di hiji tegalan. Direret hareupeunana geus ngajanteng saurang jajaka kasep lalaki langit lalanang jagat. Tegep hade rupa eta jalma taya lian Denjaka. Denjaka nyamperkeun ka Dewi Cempaka di alam pangimpianana. Red harita Dewi Cempaka ngareret ka Denjaka. Teutepanana antep berada kahelok ku kakasepan Denjaka. Saha ngaran anjeun teh Nyai? Tanya Denjaka, sorana tenang pinuh wibawa. Dewi Cempaka teu waka ngajawab, anggur mencrong lila meh teu ngiceup-ngiceup. Terus merhatikeun Denjaka ti luhur nepi ka handap. Nyai, hei Nyai, tanya Denjaka deui. Abdi? Nya salira, saha salira? Abdi Dewi Cempaka. Cek Dewi Cempaka samar pola. Oh, Dewi Cempaka. Ngaran anu kacida endahna. Meh akur jeung saendah jalmana. Nepangkeun wasta sim kuring Denjaka. Cek Denjaka bari ngawanohkeun diri. Oh, salira teh Denjaka. Nya leres. Ari Nyai di mana kawit? Sareng aya naon kaperluan? Los-losan dongkap ka ieu patempatan. Aya naon salaresna? Duh, si Akang meni rusuhan kitu tumaros teh. Ulah wakanaros eta atuh Kang. Tenang heula we atuh Kang. Teu kedah gurung gusuh naros itu ieu sagarupi Kang. Cek Dewi Cempaka ngagalenyu imut kareueut, imut anu nganung pamirut. Sanes kitu maksud Akang teh pan kedah jelas heula sagarupina. Nyai teh asal ti mana? Teras aya keperogian naon sumping ka alas harendong ieu teh sanes rurusuhan. Walon Denjaka malas imut Dewi Cempaka. Hal eta langsung ngendageun kana jajantung Dewi Cempaka. Kela atuh Kang. Ulah memaksa ih Kang. Maksa. Ari Kakang maksa naon kitu Dewi? Cek Denjaka olohok bingung. Ari nembe Kakang memaksa ke abdi. Har. Nyari Akang maksa naon? Nya upami Nyai kaabotan ngawalar mah teu sawes-wios, Akang mah da teu maksa Nyai. Sumangga atuh Kang. Abdi Dewi Cempaka kawit ti tatarowetan
tepat nama ti Gunung Tidar. Kapreogian abdi jauh-jauh di Jugjug, anggang-anggang di teang, dongkap ka ipat tempatan ke alas sarendong. Kumargi abdi teh gaduh kapreogian kakang. Oh, gening jauh tewetan. Kapreogian naon? Nya pokona mah aya kapreogian we atuh Kang. Nya mohon. Naon kapreogianana? Ari akang tita tadi meni maksa wae ka abdi teh geuning Kang. Cek Dewi Cempaka ngembang imut sumekaran. Mohon pan kedah jelas. Aya kapreogian naon? Bilih peryogi bantosan nya mangga. Upami akang tiasa ngabantosan. Lang Dewi Cempaka ngahulang mikir. Can waka-waka ngajawab, masih ragu atau ham-ham. Masih ragu. Nah kudu balaka atau henteu. Ngan sanggeusna dipikir dibulak-balik, dibeuweung diutahkeun, taya bayana. Mun ngabejakeun sagala rupana kaden jaka. Sanajan cek kasarna ka jalema anyar pinanggih di alam impian deui, tapi teu naon, mah rek balaka kana pamaksudan saujratna. Kieu ya Kang salaresna mah Kang. Barabat we. Dewi Cempaka guar carita. Dimimitian ku nyaritakeun tindakan nekadna, nyatana nyuprih ilmu kapahing. Balukar tina muhit teu kataekan, nepi ka akhirna ngabejakeun kaperluanana datang ka eta patempatan, nyatana soal buhun sakera. Kabeh ditek-tek teh nu kaliwat, dibejakeun jeung diebrehkeun sagarupana. Tah kitu pisan Kang pamaksadan abdi teh. Eta nu jadi marga lantaran abdi maksakeun diri tebih-tebih ti Gunung Tidar nuju ka alas sarendong, alatan urusan buhun sakera Kakang. Pungkas Dewi Cempaka laju antep deui neuteup teu sieup kaden jaka. Jadi kitunya. Jadi tujuan Nyai teh bade marabkeun panyawat Nyai ka buhun sakera. Tanya Den Jaka. Mohon kitu pisan Kakang. Abdi kapaksa maluruh buhun sakera kumargi taya deui jalan. Aduh, hampura Nyi. Akang teh keur tapa. Ieu dugi ka batuk ieu. Hampura-hampuranya bilih gandeng Nyi. Jadi kitunya. Tujuannya teh bade marabkeun panyawat ka buhun sakera. Tanya Den Jaka. Mohon kitu pisan Kang. Abdi kapaksa maluruh buhun sakera kumargi taya deui cara jeung taya di jalan. Ngan ukur kudu marabkeun kakuatan jahat abdi ka buhun sakera. Duh, cara anu bade dilakukeun ku salira. Salaresna mah ngandung resiko anu kalintang ageung na Nyai. Hah? Risiko ageng? Maksadna kumaha Kakang? Maksadna urusan sareng buhun sakera lumayan ageng risikona Nyai. Memangna naon kitu risikona teh Kakang? Kieu Nyai. Kamadaratan balukar tina ilmu kapahing memang tiasa wae eta teh diparabkeun ka buhun sakera. Da eta pisan parabna buhun sakera. Mung resikona buhun sakera moal ngagerus kakuatan jahat wungkul.
pasti Buhun Sakera bakal ngagerus karena sakabeh tanaga kasaktian anu ka pibanda ku salira. Tina artian sakabeh kasaktian Nyai bakal ludes koredas, Nyai bakal jadi jalma biasa, geus moal jadi jawara deui. Cek Den Jaka ngajelaskeun. Hah? Nu leres eta teh Kang? Muhun, leres. Eta pisan risiko ageungna. Buhun Sakera bakal ngagerus oge kana sagala ageman jeung ajian-ajian anu kapibanda ku Nyai. Upami eta dilakukeun ku Nyai, Nyai moal gaduh deui ageman, moal gaduh kasaktian. Nyai bakal polos-bolos terong jadi jalma basajan deui seperti rakyat-rakyat biasa anu hirup di palemburan jeung padesaan. Lang ngadenge kitu, Dewi Cempaka ngahulang deui. Pedah ku teu nyangka urusan jeung Buhun Sakera bisa nepi ka sajauh eta. Bisa panyakitna diparabgeun ka Buhun Sakera, tapi sagala ageman buh tanaga jero jeung kasaktiana oge bakal milu kahakan koredas ku Buhun Sakera. Duh, nah geuning kitunya resikona Kakang. Panyangki abdi teh Buhun Sakera timbang ngagerus panyawat ilmu kapahing wungkul. Ari pek bakal ngagerus oge kana ageman kasaktian abdi. Cek Dewi Cempaka ngangluh hanjalu. Urusan asa beuki berat, serba salah. Mun panyakit diantep, tangtu bakal ngalak kana jiwa. Lamun diubaran, resikona leungit oge kasaktianana. Manehna bakal jadi jalma biasa. Mohon kitu pisan Nyai. Nya eta mah teu langkung Nyai, kantun timbang-timbang heula pami hoyong urusan sareng Buhun Sakera. Teras numutkeun Kakang. Ayeuna abdi saena kedah kumaha Kakang? Cek Dewi Cempaka malik tumanya ka Den Jaka. Har. Nah jadi naros ka Akang. Pan Nyai anu bade lalandongna oge sanes Akang. Ih, abdi mah tos teu tiasa mikir deui ieu teh Kang. Abdi tos butek, tos baluang, bingung, ting bade kumaha deui ieu nyana kaputusan Kakang. Nya ulah waka mutuskeun ayeun-ayeuna atuh. Sok we emut-emut heula sementara waktos mah Nyai. Cek Den Jaka imut, matak ngendageun deui hate Dewi Cempaka. Cobi ayeuna numutkeun Kakang. Saena abdi kedah kumaha. Sok ayeuna mah abdi kumaha Akang we lah. Saur Akang kitu kieuna abdi bade turut tumut patuh ka Kakang. Akang mah teu tiasa masihan kaputusan. Tetep kaputusan puncak nama aya di salira, da salira anu ngalakonanana oge sanes Kakang. Kakang mah cicing di dieu teh pedah keur ngabentengan Buhun Sakera. Nya eri parabgeun langsung nya teu langkung, ngan kitu resikeuna panginten Nyai. Duh, abdi teh tos buntu ku emutan Kang. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi. Nya ulah atuh ulah cenah katinggang awi watir bisa bisi-bisi bencenong. Henteu maksad deh. Abdi teh geus buntu emutan. Anu mawi abdi nandonkeun kaputusan ka Akang oge, abdi mah tos pasrah Kang. Pasrah kumaha Nyai? Den Jaka kerum. Nya abdi pasrah we kumaha Akang. Bade di kumaha-kumaha oge. Bade disimpen di luhur mangga, dihandap mangga, diajul gedang mangga, digebreg limus, diserepet nilem, ditangkod monyet, erek di angka 11keun mangga telangkung Kakang. Ke. Asa teu nyararambung kieu alur cariosan salira Nyai teh. Jol-jol kana pasrah jeung kana tangkod monyet sagarupa. Kumaha Nyai maksudna? Ari Akang kalagu mojeng. Cek Dewi Cempaka ngembang imut. Nya pedah kagugu we ku cariosan Nyai, ujug-ujug kana tangkod monyet gebreg limus. Puguh
teu ngarti ka akangna da sabab nyariosna teu puguh judul. Ih, abdi mah serius sanes bohong kakang. Abdi mah ridho. Rek dikitu rek dikieu, rek dihandap di luhur, dipek-prek, rek digencet oge. Mangga masrakeun sadaya-dayana. Ti luhur sausap rambut, dihandap saibas dampal, digigir salai bulu kiang. Nyagakeun sadaya-daya kumah kakang abdi maka. Sur akang kitu mangga, sur akang kieu mangga. Kangkung neng, bonteng kang, kang nang tungkang, nonggeng neng, mangga abdi mangiringan kakang. Tos, maleres. Jadi intina nyai teh kumaha ieu teh? Nya intina mah abdi pasrah, kaputusan aya di akang. Nah abdi langkung sae marabkeun kasaktian abdi, atanapi aya jalan sanes, kitu tah Kang. Kitunya. Tos we atuh, kieu ayeuna mah. Ku ayeuna saheulaanan, nyai mulang heula we, sok wangsul heula. Timbang-timbang heula sing asak. Cek bahasa kolot mah. Gerak pikir bulak-balik dibeuweung diutahkeun. Ke lamun geus aya kaputusan, mangga dongkap deui ka dieu. Akang siap ngabantos ka nyai. Jantan kitunya Kang. Mohon kitu. Teras kumaha deui atuh upami sanes kitu mah. Kajaba lamun nyai ayeuna siap pikeun marabkeun sakabeh kasaktian nyai. Ih, nya alim atuh Kang, da abi hoyong gaduh pangabisa mah. Tapi lamun cek akang kedah ngemut heula, nya mangga atuh Kang. Kin abdi bade ngemutan heula. Tapi akang janjinya bade ngabantosan kana kararapat abdi. Mohon mangga akang janji. Tandes Den Jaka bari ngacungkeun curug jempol jeung jajangkungna. Tandaning pasti bakal nulungan. Awas ya pami bohong Kang. Nya moal bohong atuh nyai, piraku deui akang ngabohong. Mohon atuh pami kitu mah Kang. Nya sok bral. Gera mulang heula we ayeuna mah ka dunia kasadaran. Hawatos si Nini rencangan salira nuju teu paruguh laku jika jalma nu owah. Teras keraku mah tunggu barana Kakang. Gampil ngubarana mah. Kantun tiup mun-munanana supados sadar deui. Sok tiup mun-munan kege sadar ku nyalira. Mohon atuh Kang. Abdi permios. Cacap nyarita kitu krejet korejat. Dewi Cempaka ngorejat hudang tina kapiuhanana. Sakujur awak anu memehna butrak batrik satulang sandi. Sacara ajaib cager sabihari deui. Ditenjo Den Jaka geus eueuh. Nu aya ngan ukur si Nini Suketi anu keur gulang-guling dina taneuh bari ciciri hilan sorangan. Har, naku naon ari si Nini? Dewi Cempaka buru-buru nyamperkeun ka si Nini Suketi. Nini kunaon Nini? Nah jika nu owah Nini. Si Nini teu ngawaro, ngadon anteng gugulipakan dina taneuh. Inget omongan Den Jaka, gancang. Dewi Cempaka niup mun-embunan si Nini. Saharita si Nini ngulahek teu sadar deui. Fuah. Nya kunaon atuh ari si Nini? Pot jiga jalma anu kurang saeundah. Cek Dewi Cempaka ngarahuh humandeuar. Red manehna ngareret deui kana waruga Den Jaka anu masih keneh diuk tapa. Waruga kosong sabab sukmana maka pahung jadi pilar pangapes buhun sakera. Jadi behe jadi benteng panjaga buhun sakera sangkan teu ngencar. Cag kayaan Dewi Cempaka anu kiwari masih keneh aya di leuweung Harendong urang tinggalkeun. Ayeuna urang balik deui kayaan di wewengkon Panjalu. Kajadian di iwatna Raden Suryadinata salaku
pupuhu gempungan Sunda Makalangan bejana tereh nerkabna tereh sumebarna ibu resa lelembur resa desa-desa jalma-jalma burber nareangan Raden Surya kaditu kadieu nubala disungsi anu hieum dilongo tekungsi lila oge bejana nepi kategal Cadasari anu mana Tegal Cadasari teh mangrupakeun tempat digelarna tarung Sunda Makalangan. Para jawara anu memejeuna sumanget pas ngadenge beja yen Raden Surya aya nu ngiwat langsung karaget reng-rengan gempungan ngabewarakeun lamun mah acara tanding Sunda Makalangan kapaksa ditunda heula nepi ka waktu nu can bisa ditangtukeun sabab salila Raden Suryadinata can kapanggih maka Sunda Makalangan moal bisa dituluykeun sabab anu boga kabijakan masalah Sunda Makalangan ukur Den Surya beres bewara harita para reng-rengan terus arindit nuju ka Panjalukeun har da kumaha ieu teh euy acara Sunda Makalangan bet tenggas di tengah jalan ditunda-tunda deui wae cek Kirai Getih nganglu cenah Raden Suryana aya nu ngiwat ki walon hiji jawara aduh aing aya we masalah teh keur mah dimimitiana talangke ayeuna geus satengah main ngadon dieureunkeun deung deui eta iraha Raden Surya diculik da cenah euy tanya Kirai Getih ngemu amarah kadi peuting cenah ki malah 30 urang badega Raden Surya oge daya nu salama saurawan acan kabeh palastra ngemasing pati cenah ki hah malodar kabeh nya saha cenah anu geus nyulik Raden Surya euy nepi ka bisa maehan 30 urang badega ari beja nu katarima ku kula mah anu nyulikna teh babaturan Ki Panca cenah babaturan Ki Panca jalma nu sok make tergosi deung teh lain tanya Kirai Getih mastikeun nya kitu cek beja mah Ki eta pisan jalma nu nyulik Raden Surya teh ciri-cirina mah make tergosi deung akur seperti jalma nu sok bebarengan jeung Ki Panca teh Ki kurang ajar ngacaukeun acara wae si bengok mangkluk si Ata Adol teh mun Sunda Makalangan nepi ka teu jucung eureun di tengah jalan yakin Panjalu diburak-barik ku aing masih ancam Kirai Getih huntuna kekerot panonna melotot semu beureum burahay tah kitulah para jawara hanas jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang kadarieu euy ari pek Sunda Makalangan tahun ayeuna asa kacau kieu euy loba halangan harungan itu ieu nanya keur mah kalung kagegelan eueuh masih kaya di si Andewina teh dek gurunyung datang wae tuluy acarana talangke dimitianana ayeuna geus setengah main ngadon dieureunkeun aduh katambah ayeuna pupuh gempungan eueuh cenah nu nyulik nya pasti Sunda Makalangan eureun moal bisa nuluy euy geus euy ayeuna mah kabehan urang balik ka Panjalu urang tingali kumaha yang di Panjalu euy para jawara nu sejena katempo keur ngalingkung di tengah tegalan riuh teu puguh dengekeun rata-rata kabeh karesel merekesel pada ngutruk jeung kukulutus kupeda acara dipugageun di tengah jalan aya naon jedag tanya Arya Wira pegek ka jawara gigireunana hah kumaha Kang kurang jelas carita teh Kang tanya si jawara dengdek bari nompokeun ceulina ka Arya pegek
aya naon cedak juda balag bagalagan dituda tanya Arya Wira pegek deui. Kek asa kurang jelas Kang nyarios Kang atuh suantan ditarikan eta suantan akang kasilep teu kadang Kang dape aing Pak Cek Arya pegek teu nuluykeun deui pananyana, laju merhatikeun riuhna para jawara anu keur pada ngawarangkong. Sabot keriweuh kitu no atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.